beres disolatin bawa ke kuburan bukaan talina yeuna dibuka minha khalaqnakum ti taneuh maneh didamel wa fiha aidukum katana dibalikeun minha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu teh sabenerna mah jenderal teh jenderal teh naon ieu teh kapten teh naon ieu teh presiden teh naon ieu teh bos sabenerna teh bos teh naon ieu teh bintang film teh naon ieu mah kiai mau kiai mah parantina kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot ustad menemah ketika nyaritakeun maut emang paranti geus dina nikmat teh tataban hiji-hiji plek ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapak urang eta nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung muridna teu pernah wani nyentuh tetapi saat ieu mah ditincakan ku muridna deuk kumaha coba selesai jero kubur talqin la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah beres talqin udah atawa keur mejehna dipelebak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir bentak urang di jero bentak kullu nafsin za'iqatul maut leungeun urang ka dieu oh pae aing kullu nafsin za'iqatul maut aing pae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'an wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para keluargina
oge ka para sahabat-sahabat narawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus rerencangan simkuring Abah Haji Sadar pasti heran nama pancena ngabatur jeung nu kolot nya mah umurna 100 leuwih kula mah kan garek 17 oge gabesan simkuring aya di Abah Haji Den bil khusus pisan ka sahibil haul oge di dieu aya tamu kehormatan anu ti solear alhamdulillahirabbil alamin malam ieu jada tampil prima lantaran maksudna hayang kawin deui di mobil geus dinasehatan ulah mah haji nu itu ge lain teu bogoheun nu mantak kaju hayang geusan lain teu bogoheun lain eueuh tadaga kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina ieu yakni malam Rabu simkuring khususna umumna urang sadayana aya di dieu di bumi almarhum almaghfurlah besan simkuring Kiai Haji sakara Haji Abbas di haulana sagara Haji Ade mamun mau anggel ku suhes jadi kieu ieu teh acara haul aya acara haul teh pan biasana tahlil jadi rencana dek ngaji sebenarnya tahlil tapi barang datang ka dieu pan Kieu Ahmad teh kula nu bodoh apa urang dieu nu bodoh sih tah ieu salah ya di haulan mah urang kirim Fatihah kulhu zikir tuh jadi berarti ya geus ti heula jadi kuari tinggal orang ngaji nah suasanana cuaca hujan aya jampe paranti ngeureunkeun hujan kukula geus diturunkeun ka Haji Pendi Haji coba baca lah doanya ila hadirin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim urang babarengannya bacanya Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira arang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira dai Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eureun apa henteu hujan? Ya hujan teureun. Hujan teureun. Ya Allah. Salah macam Haji. Ulah 2 kali atuh. 20 hiji. Diturunkeun ku kula doa paranting ngeureunkeun hujan, tadi doa anak pernah terjadi di Kukun abreg-abregan hujan. Barang dibacakeun ku Haji Pendi doa tua mbah gede. Ya Allah ya Rabbi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun haul cinta maut. Lamun urang nyaritakeun maut berarti nyaritakeun alam akhirat. Aya jelema nu geus teu betah di dunia iri kanu maut lantaran umurna geus kolot model Mang Haji Pendi asal ngadege nu paeh be marah sial ta Israel lain ka aing heula unggal aya nu maot sahanapeun manehanana marah teu beres Israel cek cenah atuh aing heula bae cek cenah geus teu betah geus hirup di dunia ieu hayang gegeuraan ku kula ditanya lantaran sering Mah Haji kunaon sok mamarahan kitu hayang geura maot utang utang gede jasa loba jelema nu hayang maot teh macem-macem. Aya nu hayang maot teh karena gede hutang. Aya nu hayang maot teh karena diusir ku pamajikanana. Aya nu hayang maot teh gering teu eureun-eureun. Aya nu hayang maot teh lantaran hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah. Masya Allah. Mengaji hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah. Hayang geura kapanggih jeung Allah. Atuh masalah urang doakeun mudah-mudahan Mang Haji Pendi dicepetkeun. Tuh. Aya nu hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah sedengkeun kapanggih jeung Allah mah moal bisa lamun teu maot. Berarti hayang gegeuraan maut. Ya Allah ya. Dumanta hayang gegeuraan maut lantaran percaya diri bahwa ketika maut kapanggih jeung Allah jeung kapanggih jeung kanikmatan kubur. Jelema teh aya nu dibere kepercayaan pasti ketika maut kapanggih jeung kanikmatan kubur yakni kanikmatan hakiki aya anu yakin model kos kitu. Nah kuari dek nanya ka Mang Haji kira-kira Mang Haji lamun maot yakin bakal kituna bakal kanikmatan kubur yakin atuh lamun yakin mah teu heula we nya. Juga lamun yakin mah teu masalah. Ya Allah ya. Urang maot eta kan sakaratil maut pangnyeri-nyerina. Tapi urang ningali tingkah jelema nu sakarat teh rupa-rupa. Pengalaman kula ningali nu sakaratil maut Masya Allah aya anu tenang nyaho-nyaho maut aya nu seserian serina kadenge kurang cacara katakan
asal neuleuh ka dieu molotot seuri, asal neuleuh ka dieu kucem, asal neuleuh ka dieu ieu seuri cara katakan pohara ngan teu bisa ditanya. Kukula ditanya ningali naon teu bisa teu ngajawab. Tah ka dieu deui berenggut. Pas mejeuna ka dieu seuri plek maot. Ya Allah ya Rabb. Aya anu maot teh letahna nelol ka dieu. Terus setik bagi panjang datang ke bujal. Letah teh orang panjang datang ke bujal. Masya Allah, eureun maot kula langsung teungeunah dahar. Asana meureunanan bangsa 3 poe 4 poe bat teungeunah dahar mun teu jeung daging hayam teu jadi. Haju teu bisa sare. Ya Allah ya Rabb, kadeudeuleukeun bae eta nyerina sakaratil maut. Masya Allah kan tingkah-tingkah sakarat anu katinggali kurangan rupa-rupa. Geus kuari mah kembali ka diri urang teh bakal maut kumaha engke bakal kembali ka urang tadi ayatna dibaca kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti kembali ka diri urang aing engke lamun maot kumaha ieu tingkah. Ahli-ahli Allah para ulama nu belah dieu bem babari maotna jeung ngarenaheun katinggalina. Kula nyaksian sababaraha ulama jeung sababaraha guru hampir nararikmat katingali sakarat. Gusti Allah. Tah engke urang geus maot pandian dibungkus salat. Begitu dibungkus ieu sampai keur teu ngeunaheun. Terus coba Haji Wawan nu ngeunaheun. Begitu naon ngaranna lapisan kahiji ditutup, lapisan kedua roh asup, terus dibungkus katilu urang aya di dieu. Ya Allah, terus ditalian kenceng taliana jadilah pocong. Urang teh bakal kitu teh urang teh. Gusti Allah nu agung ayeuna mah make jas jas lagi wallahu alam geus beres encan itu meulina pokona nu jelas beginding milah terus hayang laku deui kan. Tah urang dibawa ke masjid nu aneh aya seorang waliullah begitu dibungkus pakai buah putih terus dibawa ke masjid. Ari di luar negeri mah pan teu make kurung batang langsung maitna dibawa terbuka luhurna dizikiran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ti imah ka masjid ieu na curug depan kieu tah kikieuan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ieu mah hirup keneh jah la ilaha illallah la ilaha illallah kabeh ngomong ieu mah mait beureunan hirup coba buka la ilaha illallah aya Haji Peni mah nu handap illallah atuh mah teu beres overdosis ieu mah la ieu waliullah dibungkus curugna ketika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaget anu ngagotong kaget ya otomatis langsung coba orang buka dibuka bahasa mau kieu tadi bekikian coba orang baca deui orang baca coba baca la ilaha illallah kieu deui la ilaha illallah la ilaha illallah
pada la ilaha illallah cenah curugna kikieuan ieu ngomongnya na wali mah teu pae atuh pada lupatan kabeh ngomong biasa masya Allah. Ialah seorang waliullah ngaranna Zunnun eta illallah masya Allah karim teu maot wali teh ngan zahirna hungkul maot pindah alam nikmat. Nah komo tama Sayyidina Umar maot begitu maot langsung salaten kubur gitu dikubur jero kubur kan ditanya man rabbuka cek Sayyidina Umar ieu kieu nanya ka batur cek Sayyidina Umar hei malaikat kieu nanyana sakali ini coba tanya man rabbuka kira-kira aing nanya pantar kula lamun ditanya model kostum muasieun coba saya tanya ya aturan bisa gak jawab jadi henteu Sidina Ali di luhur seserian bae ngintip Sidina teh ngintip ide gue Sidina Ali kikian tanya des awas ya cek Sidina Umar lamun nanya model kieu bae awas mulai kuari turunkan coba pertanyaanana suarana turunkan turun man rabbuka tah gitu Allah wa man nabiyuka Muhammad wa ma qiblatuka Baitullah sampai selesai awasnya cek Sidina Ali teh tah Umar mah boro-boro keur hirup keur bae lagi cek di jero kubur masih kene dakwah kene bae masih kene dakwah kene cacak-cacak lamun eueuh Sidina Umar ieu malaikat munkar nakir nanyana geus antapar ngan kuari mah rada deres kecuali bangsa tukang karung gitu eta mah rada kejem kene sebab loba oplos lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wali teu maot tanda loba jelema anu maot dibuktikan ku Gusti Allah senyum nyarita jeung sajabana di jero kubur Sayyidina Umar lantaran geus wauh jeung Allah masya Allah sugan aya gimbir sugan aya sieun ditanya ku malaikat munkar nakir tenang gitulah ahli-ahli Allah tinggal kembali ke diri urang hiji ketika sakarat urang di mana jeung kumaha masya Allah sedangkan eta perkara nu pasti nomor kedua ketika orang ditanya ku malaikat munkar nakir bakal kumaha ngajawabna sedangkan jawaban anak kumaha nu dipake karesep urang namun urang ningali dina kitab Qurtubi loba jelema anu salah ngajawab lantaran resepna leuwih resep batan Allah leuwih resep kana urusan dirina. Abah menyeritakan aya jelema dagangna jengkol baik datang ke resep jasa ka jengkol ditanya di jero kubur man rebuka jengkol Abah eta ya masya Allah nah, berarti sih ya lah man rebuka kerunggoni enggak sih mah langsung diseret ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang perhatikan pintu surga sebab pintu surga nu mukana urang nu nutupkeun lagi urang paling istimewa lawang surga adalah menghargai ka indung bapa aya sahabat begitu makna maot ceurik kokosodan begitu cerik ditanya banyak seorang sobat sih maut makna cerik datang ke pohara teka harti akhirnya di barepe kunaon ieu maneh make cerik popoharaan apa teu inget kada takdir ingat sedih ku mak maut henteu
Iya naon dipake ka sedih, do dipake ka sedih teh hiji pintu surga teh aya dua ngebakti ka indung jeung ka bapa kuari emak geus eueuh jadi berarti pintu surga nu hiji geus nutup tinggal pintu surga nu hiji deui tah jadi kula teh kuari teh sedih teh lain naon hayang terus ngebakti ka indung jeung bapa lantaran di dinya lah terletak bukana ngabukana pintu surga kumaotna emak berarti pintu surga tinggal hiji deui lamun bapa maot berarti geus selesai pintu surga birrul walidain hese urang lamun geus maot palingnya bisa kieu we ya urang ziarah ka kubur namatkeun Quran jeung indung jeung bapa maca sholawat jeung indung jeung bapa sedekah jeung indung jeung bapa tapi secara langsung mah orang kan henteu bisa ngabakti beruntung jelema nu masih keneh boga indung bapa sehingga bisa dedeuheun jeung nyaaheun indung teh kanu jadi anak ketika anakna ngabakti kanu jadi indung eta teh pintu surga keur mejehna muka masya Allah kari lamun urang ngabakti ka indung ridoeun ka urang eta surga muka lawan urang ngabakti ka bapa ridoeun ka urang ya Allah pintu surga muka deui kumaha di diri urangna mustika nu aya di dunia adalah indung bapa nu mentak mun aya keneh indung mun aya keneh bapa eta pintu surga sing hade pintu surga geus ulah hese-hese datang urang ka imah indung bapa Assalamualaikum Waalaikumsalam hampura insyaallah tuh ulah mawajang abah rokok kentong alhamdulillah sak abah da siap bisa ada sakai abah masyaallah tuh mawa gula mawa kopi kudu inget ka abah jang emak alhamdulillah kabeuki emak kula nyaho tah dibelikeun tah jang emak masyaallah siap hebat-hebat teuing cang indung papan aing pokona mah geus kabeli jasa hate sia hate emak geus nuhun luak dia kulek emak gabah aya keneh emak hate emang sadek naon amun aya mah satrek lewa eta mah garong tololnya tema garong antuk masya Allah ulah gitu ka indung bapa eta mah orang pondok tuh ya bukakeun pintu surga melalui khidmat ka indung bapa bukakeun pintu surga ya Allah ya Rabb bukakeun pintu surga ternyata babari ternyata teu kudu loba-loba ibadah urang mah jawali lain pan hese ibadah teh kan tingkatan-tingkatan aya tingkatan-tingkatan awam cara urang biasa bae bersyariat aya durik naikeun ibadah melalui thariqah atuh pindah tina syariat kana thariqah ieu mau ongkoh berthariqah tapi duit pemerintah dihakanan bae atuh tah ngaranna teu pindah norekat mah pindah tina syariat kana norekat geus atuh alam lagi beda bakalna moal daekeun nyana jadi jurkam moal daek ada duit pemerintah nu kos kitu mah ngaranna bersyarat teu salah ngan lamun atas nama thariqah berarti pindah ti syariat kana thariqah engke naek ka dituna berhakikat hese ieu mah keur carita bae keur carita urang mah bersyariat bae geus lamun bersyariat mah sakumaha tadi urang make akhlakul karimah kos aya dina dongeng teh anakna ngadengikeun tatanggana kabeh ngalem ka emakna mak cak anakna emak teh cenah cak kabehan geulis dideuleu jasa biasa bae tapi tatangga jeung babaturan nyebutna geulis ka emak teh aya naon sih di diri emak oh neng sebenarnya emak aing heuleu paras mah tuh biasa bae ngan mata mama teu pernah didelekeun kanu jore-jore neuleukeun batur kanu bagusna bae nu jorena teu pernah dideuleu jadi sayu
neng celik mak mah teu pernah didengekeun kana barang-barang omongan-omongan anu goreng geus we teu pati didengekeun ku emak mah kitu keneh irung emak teu peutik diambekeun kana hal-hal anu teu bagus sungut emak teu pernah diucapkeun teu pernah ngucapkeun kecuali Al-Qur'an zikir sholawat jeung bahasa-bahasa anu bagus mate cire teh kadeulina teh cire ku batur mah semampai padahal mah biasa bae nu mantak semampai ieu teh teu kudu diet lantaran osok ngaluarkeun ala kadar milik mah jang fakir miskin nah iyalah bakal ketempona mate geulis demantak Allah manten neuleuh perangai jang naon atuh neuleuh haji pendi kasep aya hatena mah beluk jang naon neuleuh seorang wanita geulis tetapi hatena henteu geulis anu diperlukeun ku urang teh anu hatena geulis di dunia mah moal lila innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh kageulisan Allah henteu neuleuh kagantengan kakasepan Allah mah neuleuh teh tah qalbu hirup urang ku ari sabaraha taun meureuneunan ku ari teh aya nu geus 50 aya nu geus 70 kos bang Haji Pedi Haji Pedi mah teh ieu teh geus leuwih teh anakna geus bae kapan ya bapak mati geus leuwih teh hirup di dunia teh anu jelas pakabehan kan bakal maot ya urang nya nu dideuleuh ku Gusti Allah lain beungeut sakumaha gantengna beungeut sakumaha cantikna awak sakumaha gagahna isuk pageto mah babagi awak jadi santapan cacing roh urang anu menghadap ka Gusti Allah mantap ketika urang hirup di alam dunia ieu teh kan dicoba terus ku Gusti Allah dicoba hal ta'ala lisan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkur inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi kaula ngadamel manusia tina kumpulan sperma jeung opum cai mani lalaki jeung cai mani awewe jadilah manusia nabtalihi ku kaula bakal dicoba urang teh dicoba ku harta dicoba deui ku sugih dicoba deui ku susah dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba terus bae dicoba nah ieu ku hari kan urang keur dicoba ku corona cobaan eta mah masalah jadi gerakeun ku Gusti Allah teh pemerintah teh seperti kos gitu dicoba deui ku hari teh urang teh ku berbagai ekonomi kahareupna makin parah ekonomi lamun kayaan kos kieu emang bakal kumaha gitu ulah gimbir biasa bae cobaan ti Gusti Allah sebab naon urang terlalu ngeunah teuing hirup di alam dunia ye komo di Indonesia supaya salamet urang ulah terlalu cinta dunia nu mantep nang Gusti Allah keneh urang lamun sakarat masih keneh aya nu dipeke ka cinta dunia eta nu bakal berat tapi lamun geus eueuh di jero hate masyaallah bakal geraheun sakarat urang dicoba berbagai cobaan geus jelas tadi susah sugih sehat gering aya cobaan-cobaan per hari aya jelema nek ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah pasti dicoba pasti 100% dicoba wajen ku kumaha ge aya jelema getol jasa ka masjidna lantaran di kota naik mobil asal ka masjid naik model di Mekah lah modal di Mekah makan naik bus asal ke masjid naik mobil bayar asal ke masjid naik mobil bayar satu ketika begitu bayar dikembalian ku supirna atau ku kondekturna kembalian barang dideuleuh ieu kembalian teh gede teh mun ieu makan cerita di luar negeri mun di urang mah nu ukuranna mah sabenerna mangan ge ieu teh naon kitu ngaran 200 perak tapi ieu mah jadi kembalian jadi 500 kan kaget marehanana cipari jadi gagedean nah turun begitu turun bebe jaga supirna pir ieu kombalina
terlalu gede. Nu kuduna 200 dia jadi 500. Masya Allah. Cak supir teh puguh kula teh ngahaja. Lantaran ieu jelema sigana mah hebat ka masjid bolak-balik ka masjid bolak-balik dicoba ku kaula ieu dileuwihan. Dicoba dileuwihan. Nu kuduna mah ieu teh 200 jadi 500. Kombalina teh jadi leuwih. Ternyata bisa dibalikeun deui. Eta kan berarti hebat akhlak. Pernah ya nu belanja karung ka Haji Pendi? Pernah. Aju duit nanti ya leuwih. Datang ka kuari. Datang ka kuari. Tuh ngarasa milik panjenengan tolol teh. Nah, iya berarti kan gadahar lain hakna eta. Duh dianggap milik kan kunya nama belon kan. Kasaksian ku kabehan milik cenah nya. Nah iya mungkin. Aya kumaha di kuburanana. Endek kumaha. Tah, urang dicoba terus. Masya Allah kan. Tuh. Di urang biasa nyalatin ya. Galibna kan dibere sholawat. Pernah terjadi kula nyalatin jauh ka Cisoka. Jauh penting deh. Hayang disalatin bae. Tadina nazar, lain nazar wasiat yang disalatin ku kiai. Kadari itu atuh kula. Beres. Ieu kuluntang kulinting bae. Kula manggis kieu bae di mobil ieu Haji Pendi ka mana? Ulun tak ke kalawang nu ieu ke kalawang nu ieu horenganan can dibere sholawat. Tedek balik Masya Allah. Atuh lamun teh dijingjing mah ceulina balik sia. Goblok meureun tah. Ieu kan dicoba ku Gusti Allah. Ya tuh geus ulah pikiran kan kos gitu geus dibere ganjaran geus gede. Masya Allah. Da ieu urang teh dicoba dan dicoba. Dagang dicoba, orang tani dicoba, jadi kiai lamun teu lulus bahaya. Nu mantak loba jadi kiai teu lulus. Karena ke sirungan mulai datang camat, mulai datang ngomong ke belah ditu na bupati. Racun teh mah sebenarnya. Racun nu geus kitu teh. Ai kudu dibejakeun. Maksudna ulah wau, ulah mau wau pisan jeung bupati akrab jeung gubernur akrab. Dan rem dan din akrab cuman duitna ulah didahar. Lamun urang ngadahar duit kos gitu Haji Pendi tajeng ieu tah dibere ku kula ya duit ya eta teu daek berjamaah salat dipetik teu daekeun geus pokona mah eueup-eupan mah salat maghrib 2 rakaat naonan gara-gara ada duit ibu bupati maghrib 2 rakaat goblok udah coba ya Allah ya Rabbi duit nah orang dicoba makin kebelah dia makin dimomoy tak iya mah keur carita bae iya pan iya ketika pilkada di Barere mantap tuh barisa ibadah teh eta di Barere seberapa kan jasa aja di Barere seberapa ulah zari atuh nah udah gak dirikan pemimpin ngedirikeun tapi kos kitu na teh eta cobaan mulai cikuari urang beresihan ieu geus jadi mamalang ke ketika sakaratul maut urang teh dibere ngeunah ibadah ku Gusti Allah teh tina makanan anu teu bagus. Ari makanan nu bagus mah silahkeun bae dahar nginum jeung sajabana masyaallah karim ya tah ieulah makanan anu teu bagus. Urang maot terus dimpandian dibungkus roh urang asup kadinya bawa ke masjid sholatin ngadenge urang saha nu ngimamanan masyaallah urang aya di dinya roh Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar likum bawa ke kuburan masukkeun ka jero kubur buka talina pipina tempelkeun geura ka dinya ka tanah anu kuari jadi kebanggaan urang teh unggal poe ria jeung ria we urusan pipi urusan wajah nya tuh wari make masker bagus berarti masker cekula mah bagus kan ngomong tuh jelas ngomong tuh jelas
sebenarnya pakai masker itu bagus sebab eta teh hitung-hitung cadar tuh kudu makan pakai cadar awe teh bari mah make masker ka imah ge make masker sok mantap cai di mana ya itu cenah tidak kita sadar oh naon kana lemburna pekong haji sadar teu sadar naon neng naon buka maskerna teka denge ya ada kudu ya tadi tutup ulah kadeulean tetapi karena budaya di Indonesia sok aneh kieu hari wajahna dicadar ya dirapihan ai ulin ke pantai ieu kan teu beres deui mah ieu dicadar ongko ai ulin ke pantai wah teu beres ieu mah ieu aju kabangi ku Haji Pendi diobrolan daekeun goblok ieu cadar naon ieu tah nu baca kayak istilah mendingan kolbuna bae lah nu dicadaran daripada urang acak-acakan gerage urang kolbuna bae nu rapi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kolbu urang cadaran geura nu mantak urang ibadatnya berat lantaran kolbuna teu dicadaran salat ka sisi ka gigir terus we teu husuk sebab kolbuna teu dicadaran wah ka mamana keur salat inget ka karung keur salat inget ka motor keur salat inget ka mobil iya deui inget ka urang Karawang ya Allah ya Robi keur salat ya Karim tah ieu kan karena kolbuna teu dicadaran tapi lamun kolbuna dicadaran ulah aya selain Allah ketika orang dek masjid ketika orang dek salat tunda heula selain Allah nah eta kan babari tah ngomong mah tah tapi ngalaksanakeun na hese iyalah aya ilmuna nu sok disebut ilmu thariqah di dinya tah urang mun bersyariat bae mah hese thariqah bahkan ngawungkulkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga ulah aya nu dilirik ulah aya nu hiji be Allah ketika sholat orang tegap Allahu Akbar ka Allah mungkin bakal diberi kenikmatan tah nu mantap urang lamun geus lamun ka Allah bae kajian diriung-riung kajian kumaha biasa bae urang lamun di syariat kebenaran aya awewe neuk menghindar ti awewe hese ya sok laksana coba ge perasaan ente urang di syariat teh haju aya awewe urang neuk menghindar tina neuleuh ka awewe teu bisa sebab naon sebab qalbuna Allahan ketika aya Allahan ningali awewe cak Allah teh lain mahram biasa bae bentar mah bentar tapi urang cuek bae jadi pedi ku kurang geus dibere ilmu eta alhamdulillah teu katekan datang ka kuari kos ucing garong bae ngarekep bae kos ieu mah asana ieu mah mun paeh masyaallah ya saya mah moal wau di akhirat teh aya mah kajian teh mah kok dirantai sih nyaho ieu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urangna ieu kudu dicadaran supaya rapi ulah aya naonan mandak lalaunan masantren heula ngaji heula geus bisa ngajina mulai fokuskeun ibadah fokuskeun kolbu ibadah teh aya nu zahir hungkul aya anu jeung batin da ieu memeh urang ngaji mah hese tapi ketika urang ngaji lalaunan dan karang hayang fokus teh seperti eta nah, jadi urang lamun aya Allah mah di jero qalbuna naon anu diharamkeun teh babari dengan refleks teu hayang tapi di syariat mah urang Allahan di dieu teh Allah teh ngan sakadar disungut hungkul berat urang hendak menghindar tina maharim-maharim tina nu diharamkeun nah beres disolateun bawa ke kuburan bukaan talina yeuna dibuka minha khalaqnakum ti taneuh maneh didamel wa fiha idukum katana dibalikeun
minha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu teh sabenerna mah jenderal teh jenderal teh naon ieu teh kapten teh naon ieu teh presiden teh naon ieu teh bos sabenerna teh bos teh naon ieu teh bintang film teh naon ieu mah kiai mau kiai mah parantina kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot ustad mah nemah ketika nyaritakeun maot emang parantina geus dina nikmat teh tataban hiji-hiji plek 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 ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapak urang ieu teh nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung muridna teu pernah wani nyentuh tetapi saat ieu mah ditincakan ku muridna deuk kumaha coba selesai jero kubur talqin la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah beres talqin udah atawa keur beujeuhna dipelebak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir bentak urang di jero bentak kullu nafsin za'iqatul maut leungeun urang ka dieu oh bae kullu nafsin za'iqatul maut aing bae wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urang udah plek tiup untuk percaya apa ya makanya dia udah bisa orang ngaragap aduh itu kuburan dek minta tulung ka sah di dunia mah orang sulit loba jang gero-gero di jero kuburan deh kumaha ya Haji Pendi uzkuril ahda alladhi khalta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu memang haji ka di jero kuburan ngadengekeun terus saya selesai ya Allah ya Rabb kurang bakal kos gitu tah Gusti eueuh dadaonan hirup sebab ketika orang diiri ka kuburan tilu nu ngiringkeun teh dulur dunia jeung amal nu dua balik amal nu milu jeung urang Gusti amal nu mana nu bakal milu bayang-bayang geura ku urang amal nu mana nu bakal milu ka kuburan salat urang kos kumaha puasa urang kos kumaha zakat urang kos kumaha babantu urang kos kumaha ieulah jeung sebuah renungan cara Sayyidina Umar mah tadi ditanya teh tisieun manehna mah jelema nu ditanya cinta ka Tuhan Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir pan geuraheun tah mah wa man nabiyuka Abdul Qadir kan geuraheun tah mah lantaran cinta ka Tuhan Abdul Qadir jadi pendi gak sok pan mamaca man rabbuka Abdul Qadir ya Abdul Qadir mana sih goblok ya atuh jangan Abdul Qadir na lain itu tah iyalah Gusti Allah nu agung beres baralik pertanyaan kubur lamun urang bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir geus nikmat tapi lamun urang teu bisa ya Allah aya nu hebat seorang wanita maut begitu maut ya Allah ya Rabb di jero kuburanna aya lawang dua ieu ka sorga lempeng nu ieu lempeng ka sorga
nyana dek ngaluncat bae kos kitu tah deuk ka surga. Ternyata aya malaikat can bisa kuari mah heulanan deuleu bae deuleu itu surga ieu surga kek ieu kula cek manehna dibere 2 lawang kunaon nu mantek dibere 2 lawang lantaran anjeun ieu dicandung 2 nu mantek ieu langsung lawang ka surga masya Allah karim cek nyana hanjakal ieu geus maot mun hirup kene salaki tita 4 sekaligus kabeh kula boga lawang 4 cek manehanana kayang sia tah mah nyandung ge boga duit sia tah iyalah nya 2 lawang seperti eta masya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang lawang-lawang surga loba di awewe nu dicandung birrul walidain aya deui engke nu tahajud teh itu babari ngomongna doang urang babari jasa tahajud bae wa minal laili fatahajjat bihi Al-Qur'an ge ayat geus aya tapi lamun hudang bae teh penting aduh puyeng eta kapan ke di jero kuburna teh caang ih cacaang naon ih bisa caang ieu tahajud masyaallah hanjakal baheula 2 rakaat jadi ngan 10 watt 10 watt di jerona ya Allah ya Rabbi lamun anu 4 rakaat teh caang nu 6 rakaat teh caang wah aja pengen mah tahajud berang penting wah harapannya nama tahajud terus berang penting terus betololnya nama teu make ukurannya mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mangan sakadar jang itibar hati-hati jang sebuah renungan urang bakal maut sakaratul maut urang teh kumaha engke bakal jeung di mana wallahu a'lam 2 urang teh ieu teh bakal dikubur sageus dikubur aya pertanyaan kubur kumaha urang menghadapi malaikat munkar nakir encan ke selanjutnya bakal aya ba'ats hudang ti kubur digiring ka mahsyar aya mizan aya timbangan amal aya siratal mustaqim Gusti Allah nu agung nya ieu lakon urang hirup di alam dunia ngan sakedeuk dumandak saya marupil kurki kieu ibadah aya nu assalamualaikum waalaikum cicing bae assalamualaikum cinta nasihat assalamualaikum kaopat kali wallahi make sumpah abdi namu ka dieu hayang kapanggih tah kusabab ngadenge wallahi udah cepet ka dieu aya naon henteu kula mah deuk nanya bae tadi assalamualaikum ka hiji jeung kadua katilu kadenge apa teh kadenge kon teu dijawab domantang teu dijawab cek maneh di dunia teh sakedeung jasa kula henteu sempet ngajawab salam-salam acan beusi kaburu maut lantaran ieu di dunia sakedeung di alam akhirat mah beuh tungtung wates mangen di dunia mah paling geh cek manehanana ieu 100 tahun tapi ieu di akhirat mah ya karim aji urang di dunia nu sakedeung kabeungkeut ku urusan-urusan anu ngahalangan jang pisenangeun akhirat rugi amat cek marupil kun mantak kula mah geus teu kaburu ngajawab salam-salam acam daripada kula ngajawab salam mendingan zikir bae ka Gusti Allah batur mah geus aya nu kos kitu teh pemikiranana ku embung-embungna cacampuran jeung makhluk eta mah geus lain ukuran urang kuari mah kembali deui ka urang amal nu mana nu bakal milu jeung urang ka kuburan Gusti sedengkeun sakali amal eta milu ka kuburan engke dibahas hudang ti kubur milu bae terus ditimbang amal milu bae nu eta ngajembat jembatan di siratal mustaqim milu bae amal lu eueuh bae anu naon kitu ngaranna anu tinggalin amal urang jeung urang nah ieu lajang ngaragap diri urang hirup moal lila deui malila komo kuari ekonomi na keur mararacet kos ieu lockdown pabrik-pabrik wallahu a'lam nya tinggal urang ngaberesan diri urang mantepkeun ibadah ka Gusti Allah nu encan kapaham tentang rurukunan ngaji
anu hayang ningkatkeun keyakinan aya engke guru-guruna supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun almarhum almaghfur Kyai Haji Abbas mudah-mudahan diampura sakabeh dosana. Kitu kene almarhum ade mudah-mudahan diampura sakabeh dosana, dicaangkeun dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan aya dina katawakalan jeung kasabaran. Urang kabehan nu hadir di dieu mudah-mudahan maot husnul khotimah.